Kalau hujan ada ke bumi abah teh ya mah aduh. Ya saum gimana lah, saum. Lur, ngiring yuhan lur ah tiris hujan. Mangga. Nuhun. Lur, kenaon lur? Biasa we pemuda mah kemiuhan. Yuhan, cek kenalan sareng Opet. Oh, Momang Kucir. Oh. Tadi nama lur ya teh, uing teh rek kanten siapa? Abah saha? Cenah beja mah Abah Somun. Rek naon kayaknya. Ai beja mah cenah lamun anu sejodoh. Pergi usaha. Paragi pokoknya tek bogek segala rupa kadinya cenah ka Abah Somun. Keke. Nah, Mang Kucir teh jadi nyalimpang kieu, percaya kana kitu. Percaya maka Allah atuh. Nyeta mempet percaya mah kudu ka Allah urang teh. Ngan nyeta bingung atuh kudu kumaha solusina sugan Mang Opet aya solusina aya yang uing teh. Hayang boga jodoh uing teh teh. Nah, pake jeung kudu diliurkeun, pake jeung kudu ka Abah. Kudu ka saha tuh Mang Pet Da awewe maloba atuh. lobanya Loba. nya Mang Pet awewe mah loba teu mimitis pokona mah nu geulis nu kumaha loba pokona mah kan eueun udaekeun ka uing teh. Ah, pira aku Mang Kucir. Da wajah Mang Kucir mah teu kurang tampan kitu, disidik-sidik oge. Sopet mah eta Mang Pet kunci solusina mah maneh. Nah, orang ngomong ke, kejeng teu kurang tampan, berarti aing teh tampan meureunang. Ih, lain gitu. Bener geus Bu Mang Kucir mah. Tampan maksimal. Mantap pokona. Banget kaset. Awang badak. Ayam urang mirip Mang Kucir. Muning nu urang mirip Mang Kucir. Ya aing teh sato. Lain gitu Mang Kucir atuh emang bener. Buktina jelema ge eueuh nu daekeun. Daekeun cenah yang nu urang. Nya da aing teh sato. Eta teh kan buukna ge jiga kuda. Buk aing mah Kucir sia teh. Gaul. Sarua boga jeung kuda. Emang aing teh normal.